Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejang ngiring makalangan midangkeun carita-carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Dongeng santri bodoh. Aya santri pohara beletna, nepi kami neng jadi pamoyokan santri-santri liana. Mang tahun-tahun masantren, can ngalaman hatam Al-Quran sakali-kali acan. Boro-boro hatam Al-Quran, jampe sholat oge ukur bae bisa maca Al-Fatihah jeung surat parondok. Puguh deui nalar kitab atawa nyarita ku basa Arab mah tingaleun pisan. Tapi ari ngaliwat mah pangpinterna, kabejakeun kaanggo ku ajengan sagala. Loba babaturanana nu geus baroga pasantren sorangan. Atuh santri-santri anyar juljol ngaganti nu geus taramat. Ari manehna teu menyat-menyat. Tungtungna ngarasa era sorangan. Era ku sasama santri, era ku ajengan. Tina geus teu kuat nahan ka era, hiji poe manehna nepangan ajengan di bumina. Maksadna rek terus terang niat balik ka lemburna. Barang tepung jeung pok nyarita. Ajengan, abdi sejak pamitan, bade mulang ka lembur, cenah. Mulang teh mulang kumaha, apan lain waktuna pere, tembal ajengan. Mulang teras, moal wangsul deui ka pasantren, dabongan gening mang taun-taun masantren, teu aya pisan kamajengan. Ajengan henteu buru-buru ngidinan, malah terus ngawurukan, sangkan ulah babari pegat pangharepan. Unggal jelema kamampuhna teu sarua cenah. Aya anu gancang bisa nangkep pangajaran, teu kurang-kurang anu butuh waktu rada lila kakara manehna ngarti. Maneh ulah mulang, mending balik deui ka pondok. Heg diajar leuwih rajin, saurna deui. Tapi manehna keukeuh menta diidinan mulang. Basana tibatan miceunnan waktu di pasantren, mending sagawe-gawe di lembur. Diajar neangan pangupa jiwa. Kusabab niatna geus pageuh, akhirna ajengan teu tiasa naon-naon. Rek iraha maneh mulang, apan ayeuna mah geus burit. Bade enjing saatosna salat subuh cenah. Teu poho menta didungakeun. Isukna rebun-rebun pisan manehna ninggalkeun pasantren. Di pasantren kalemburna teh lilana kira-kira sapoe. Sajabati eta kudu ngaliwatan leuweung, ngurilingan pasir sarta turun ngaraas walungan. Tengah poe kakara meunang satengahna. Hartina satengah poe deui kakara nepi ka lemburna. Lantaran ngarasa capek, ki santri eureun heula niat reureuh. Gek diuk handapeun tangkal kai, kaayaan di sakurilingeunana kacida ti iseunana. Nu kadenge teh ukur sora angin, nebak tatangkalan, paselang jeung celuk-celakna cikaracak. Tapi kusabab capek, guher manehna sare tibra pisan. Hudang-hudang beteungna ngarasa lapar, ret kaluhur, panon poe mimiti dengdek ngulon, kop kana bekal bawana, rengse dahar tuluy bebersih, nginum sakalian wudu tina solokan leutik, teu jauh ti tempat manehna reureuh. Beres wudu, terus sholat lohor, luhureun batu lempar. Tah,
Waktu sholat, sora cai nyak celak kadengena beuki jelas. Celak, 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 cenah. Siga meunang ngatur, meh bae sholatna batal. Tuta sholat, penasaran hayang nyaho asalna sora. Sabada di teangan, breh katenjo, cai tina sela-sela batu, ngarayap mapai aakaran, memeh ragrag ningang batu lempar. Ieu gening, asalna datangna sora teh, gerentasna, ngan edas manis siga meunang ngatur. Sora ragragna ngalagu, sarta anggar wirahmana, persis sora tiktek na jarum jam. Kalakuan cai kumanehna terus diperhatikeun, timimiti barijilna tina sela-sela batu, tuluy mapai aakaran, nepi ka tingkar celak, ragrag kana batu tea. Ana diteges-teges, gening batu anu kacak celakan cai teh, nepi ka legokna. Heg kumanehna dipikiran, batu sakitu teuasna bisa legok ukur karagragan cikaracak. Pasti lain waktu sakedeung-sakedeung, bisa jadi mang puluh-puluh tahun. Heueuh, ari leukeun jeung sabar mah, cai anu ukur sakecelak bisa ngalegokan batu nu sakitu teuasna. Nah ari aing, tungtungna inget kana kalakuan sorangan. Pedah diajar ngaji teu bisa-bisa, gancang ngarasa eleh. Nepi ka milih balik ka lembur, tibatan diajar leuwih soson-soson. Harita keneh manehna ngagidig seja balik deui ka pasantren. Dina jero hatena janji rek leuwih rajin diajar. Cenah eta boga uteuk ka cida beletna, rek nurutan laku cai. Teu bisa 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun teu bisa keneh, matak naon 3 tahun. Sugan ari leukeun jeung sabar mah laun-laun kataekan. Kajurung ku sumanget rek diajar leuwih getol, lempangna setengah lumpat. Atuh memeh magrib teh geus datang deui ka pasantren. Rasa era dumeh geus amitan balik deui, buru-buru disingkirkeun. Aeh gening ilaing, ajengan kaget nenjo santrina balik deui. Leres, abdi ajengan, cenah. Memeh ajengan naros papanjangan, leuwih ti heula manehna ngadadarkeun lalakonna nyaeta manggihan cikaracak, ragrag nyak celak ninggang batu, nepi ka eta batu jadi legok. Piraku abdi manusa kudu eleh ku cai, cenah ka ajengan. Kusabab diajarna leuwih nya-nya, sakitu taun ti harita masantrena teu burung tamat. Kabejakeun eta santri belet teh nepi kaboga pasantren gede sarta kasohor ajengan luhung elmuna. Baraya di Tatar Sunda, dongeng santri bodo ieu dibantun tina buku Pamager Basa kelas 10 anu disusun ku Dr. Anes Taufik Faturrahman, Hidayat Susanto sareng Dr. Anes Budi Rahayu Tamsyah. Penerbitna nyaeta Geger Sunten anu gawe bareng sareng PT 3 Serangkei Pustaka Mandiri. Cobi piunteungeunana kanggo urang naonnya? Saur simkuring mah sakumaha beratna atanapi hesena hiji perkara, tapi ari dileukeunnan mah dipigawe dikeureuyeun tangtu bakal aya hasilna. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, kitu paribasana.